Dina hiji kampung nu disebut Bunggulang cicing jilu sobat anu geus lila jadi babaturan. Ngaranna Maman, Dadang, Aceng. Dina hiji poe maraneh keur ngobrol di sisi sawah. Oi, Ceng, oi. hayang kawin. Sarua. Tapi jeung saha? Jeung si Maimunah we. Ambung geus goreng. Saludi. Hirup deui. Samentara eta aya ti rumah siswa ti kota anu bersaudara jeung populer lantaran geulis datang ka kampung Bumbulang nu rek KKN. Loba lalaki nu resepkeun kamarehanana. Saenggeus tepi di kampung Bumbulang, Nisel, Seira jeung Victoria papanggih jeung Dadang, Maman, Acing nu keur ngobrol. Woy rek nyanyi naon? Yang racun. Sekalian susis. Tah eta we jong racun. Mane gelis we. Gelis. Aduh pisan. Neng meuni gelis sahana Mina. Ini apaan sih hubungan banget? Ya biarin aja. Ya kita cabut. Oi, naon itu anu raga? Mana? Itu tuh nu siga buku. Cepot dang. Woi. Belum, nah jadi olok ininya. Tiga awewe anu tadi, ini bakal oge. Oh, nu didas teh ngaranna teh Nisel. Oh, nu leutik awakna teh, anak Victoria euy. Oh, ada nu hai teh, ngaranna Serena. Urang mah milihna anu awak leutik. Urang mah nu bohai. Bari kapaksa Deden mere foto Victoria kasih Dadang. Saenggeus kitu si Deden mah init ka kota sabab dek digawe. Sementara eta Dadang, Maman jeung Aceng neangan ti rumah siswa tadi jeung ngadeukeutan aranjeunna. Saenggeus 3 bulan ngadeukeutan aranjeunna tungtungna bobogohan. Terus naon? Sing jelas ngomong teh dang. Hayang kawin. Sarua eta pisan. Kan hayang teh. Kan era Era kunaon? pas ngalamarna. Era mah ke baju ieu. Sok atulah dengan kekuatan datang bulan. Dengan kekuatan irung pesek. Yang bersatu. Mananehnana geus siap dek kalamar ka bogohna. Dadang mawa HP-na jeung langsung nelpon ke Victoria. Hai darling, orang ulin yuk. Tilu. Boleh aja kapan? Boleh di tempat biasa. Oh, cek si Aceng jeung si Maman. Ajak adek jeung kakak. Ayang yeuh. Sayang, sampai ketemu. Sip, bye dah ayang. Kumaha? Jadi cuy. Siap lah. Sip. Akhirna maranehnana ulin jeung ka bogohna aranjeunna. Adadak Dadang ngomong. Yang kita tuh kan udah lama ngejalanin hubungan. Terus? Mana ya sih mana? Ya, orang teh hayang. Mau apa? Mana yang ngomongnya? Iya. Mau apa? Sing jelas atuh man. Ya, arurang teh bade ngelamar. Hah? Melamar? Orang teh dek ngalamar. Tapi ayah saya tuh pemilih. Pasti bakal ditolak. Orang ke Bandung we. Orang bisa bener. Sok atulah dengan kekuatan datang bulan. Jeung kekuatan irung pesek. Nomor 1. Jeung maranehnana akhirna ngalamar ka bogohna. Maranehnana langsung minta restu ka indungna. Siang Bu. Siapa kamu? Perkenalkan, namanya Abdi, Dadang, Iya Aceng, jeung Iya Maman. Yang Bu, Nih, mending kita masuk dulu.
ada apa kalian kesini? Kedatangan kami ke sini mau Mau apa, ha? Mau ngelamar anak ibu. Oh, tidak bisa. Kenapa gak bisa, Bu? Harus ada SKKOM-nya. SKKOM apaan tuh? Ya, kalian harus kasih anak saya berlian yang tidak ada duanya. Apa berlian? Iya. Berlian. Itu syarat yang cukup sulit, Bu. Ya pokoknya saya mau itu. Tapi Bu, kami sangat sayang sama anak Ibu. Tapi kami tidak mampu untuk memberi anak Ibu berlian. Kami hidup di kampung. Oh, kalian itu miskin. Pantas saja. Tapi Bu, kami hanya bisa memberi cinta dan kasih sayang. Ayo kita pergi dari sini. Akhirna maranehnana ninggalkeun imah eta tanpa pamitan. Maranehnana kecewa pisan. Tenang. Sebenarnya ibu salut sama mereka. Maksud ibu apa? Ibu salut soalnya mereka nggak menang harta. Terus bagaimana? Mereka sudah pergi. Kalian bisa kejar mereka. Ibu merestui kalian. Makasih ibu. Akhirna indungna ngarestuan hubungan maranehnana kalawan kabagjaan hebat maranehnana buru-buru nepungan si Dadang, Mama jeung si Aceng. Neng, ayang naon ka dia? Ibu merestui kita nikah. Menikah? Dang. Ayang kenapa? Akhirnya kawin juga. Kalian nggak mampu ya? Ini astagfirullah.